ke Madinah, matak di Mekah mangan 1,5 tahun nyebarkan Islam. 40 tahun nemek diangkat disuruhkeun dimi'rajkeun 1,5 tahun, 41 tahun Kanjeng Rasul dialihkeun ke Madinah. Matak punten-punten urang Mekah mah beda salatna oge. Nu gagaro wae aya, nu ngome-ngome kopiah wae aya. Diajar ilmu nangan 1,5 tahun. Carina hinakeun. Itu di Madinah mah 21 tahun setengah. Matak mantap kurang Madinah mah ibadahna ge. Mun aya urang Indonesia nu mau ngahaji ke Madinah ge lepat ya haji kitu. Pak Haji lepat. Lamun di Makkah mah ditarapung gitu. Salat kitu mah sakeureun-eureun masjid. Talipah we ka kitu. 1,5 tahun. Jadi di pengetahuan umum dia lamun urang sekolah di pengetahuan umum 1,5 tahun mau jadi profesor doktor mau paling ge ngangun muni gitu. 2,5 tahun di masjid di Madinah. Allah uningaeun Muhammad anjeun cukup luas nyebarkeun agama kami, cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami, beujeuhna istirahat. Pupusan kan Rasul tadi Madinah, pupus di Madinah.